Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Abang geus-anggeusnya eta ujianna si Seneng. Sekolah ge jadi sekolah berang. Cek aing mah anger we sekolah mah isuk-isuknya. Da naon sekolah berang ge di imah mah teu babantu kolot mah. Mama Neng, ayah Mama Neng. Meuni gandeng teh nya itu masjid. Naon deui cenanya eta Haji Burung teh ka dieu? Mama Neng, tinggali geura ieu emas anyar Ibu Haji. Abang Haji Burung datang-datang pamer emas. Alus kan ieu emas anyar Ibu Haji tuh. Aya cingkina 2, gelangna hiji. Heeh, alus baji lah. Ngan kade ieu zaman kiwari mah nya urang teh kudu berhati-hati. Soalna loba orang jahat ieu, begal mah, copet mah, matel mah, terus tukang hipnotis mah. Kamari ge pan di lembur kidul aya eta teh anu dihipnotis di jero angkot. Duitna beak, emasna beak, dompetna beak. Ah pokona mah beak eta babawaanna teh. Nyingsieunan merenya ti ditu teh. Ngomong atuh Mama Neng, ari sirik mah ka Ibu Haji boga emas anyar. Jang naon Mama Neng siriknya percuma waji emas lo bage moal dibawa paeh ieu moal dibawa paeh. Sirik mah sirik wae atuh Mama Neng. Ngomong we lamun hayang nyobaan emas Ibu Haji mah. Lamun dek nyobaan sok ku Ibu Haji dibere injem tapi kadenya tong nepi ka leungit atawa cacat ieu emasna pan ieu mah emas mahal atuh. Mama Neng mah henteu mampu. Bu Haji unggul anu mampu mah. Moal meni bareng nagena naonan mah make emas batur. Mama Neng boga emas mah. Mas Narno tuh untuk nasi goreng. Oh ya mah keburangan we budak ka pasantren. Mau nyok gara-gara Roblox ya mah. Mau nyok. Bunda, di ka mana ieu meni gurung gusuk kitu ieu teh? Di ka pasar bunda teh Mama Neng mau nyok biasa ieu belanja stok jang seblakon Mau nyok. Bunda, tingali ieu emas Ibu Haji. Mau nyok. Yang satunya ti payung ya. Tingali heula ieu emas Ibu Haji, pan bunda mata apa? Sok tingali heula ka dia. Oh banyak maknya bunda mah teh boga emas yo pan lamun bunda boga emas ge kumaha geus dijual eta teh dipake ngarenteng bang emak baja nya Har, naon eta teh maksudna bunda? Bunda meni sok diwara teh jelema kawas kitu nya maknya yang satu bunda ti heula nya di ka pasar ieu bisi pasaran nutup ayo nya Mama Neng di ka jero lieur yang harapan Haji Burung mah Har Mama Neng, da ka mana ieu? Terbalik pisan Ibu Haji tinggalkeun, dasar orang miskin. aing mah daripada ngaladena Haji Burung mending dahar Mah, di mana? iya di dapur. Oh. Mah, Neng berangkat sekolah halanya? Sok cuk geura mangkat kada hati-hati di jalan ngan kada balik sekolah langsung baliknya tong buang pengkol usum culik enak teh. Iya. Bekalnya mana? Itu na luhur kulkas 10.000 jeung cokot kabeh. Ngongi. Assalamualaikum. Neng, hayu. Iya kela Jasmine meni riweuh kamu tehnya. Di riweuh cenah. Aku mah bukan riweuh ya, tapi sat-sat. Kalau aku mah geus hudang atuh teu sebuah oge hudang sorangan. Teu percaya Neng mah kamu hudang sorangan, pasti ku arem kan hudang nama. Di nya biarin we atuh. Seenggaknya ya aku mah alarm hurung ge hudang teh jika kamu alarm disada sare tibra geura. Tapi si Ica mana nyamin? Tumben si Eta can nyamper pan biasanya ge nya. Kamu nyamper terus si Ica datang. Kemana di kamu Min? Di nya teh atuh di aku mah teh nguruskeun si Ica bari oge. Tuh manang gitu kamu teh Jasmine kan si Ica teh adik kamu atuh. Tong gitu. No. Di meni naon sih burukeun kamu teh di sapatuna panas ya. Iya meni, sabar atuh kamu teh. Tapi Jasmine nya kumaha lamun Neng di remedial nilainya burum. Lamun nilai burum Neng pasti dicarekan aku si Mama. Mantak neneng kamu teh lamun ujian teh belajar dan bobogohan wae. Naon sih Neng mah tara bobogohan bener oge. Emang Neng teh si Ica anu sok bobogohan. Neng mah nya sok belajar, tapi pelajarannya tara asup kana otak. Tapi kena beuteung soalnya Neng beri dahar kan belajarna. Alah, eta mah alasan we Neng Nong. Emang aku teh hafal kamu teh kawas kumaha. Mananya si Koneng teh di sekolah moalnya? Iya teh atuh Neng nih, emang aku teh indungnya. Di biasa we atuh Jasmine tong sosorongot gitu. Semper juk, kan kamu lanjut mau. Di meni aremung teh udah aku mau pergi sekolah. Bye. Ke bapak. Sorry. Jasmine ih maneh mah geranya
Anu nyampur tapi ngalkun gerak. Naon sih? Tuang teh asa anu kurang naonnya. Poho ulah ladaan. Asa boga roe urang yang ngarujak roe ah. Assalamualaikum. Neng. Nah, saya suara si Ica. Ica. Nah, weh kieu karek nyamper ya teh. Ya mama Neng Ica teh bangunna kesiangan. Ari si Neng masih ada enggak? Geus mangkat si Neng mah tadi jeung si Jasmine disamper. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah Ica pergi dulu ya mama Neng. Nya Ica. Oh si Ica tadi tinggal. Naon ieu teh nya mun sarab kieu? Naon ieu? Wow, emas, Ica manggil emas. Baik itu ku Ica ieu bawa. Kan ieu maren anu sasaha Ica menang manggil. Bawa we baik. Ku Ica pamerkeun kasih Neng ieu mah jeung si Jasmine ke di sekolah. Alhamdulillah ya Allah Ica manggil emas jadi Ica orang kaya sekarang. Amin. Mama Neng, Mama Neng, Mama Neng. Kunaon cenanya Haji Bulung teh jojorokan wae tadi. Aing. Mama Neng, mana cenah ieu teh nya? Ayeuna tuh Haji meni jojorokan wae nya. Aya naon? Kumaha Ibu Haji teh gogorokan ya? Gelang Ibu Haji anu maha teh leungit. Har, ari leungit mah teangan atuh. Lain kadon jojorokan di hareupeun Imah Batur. Cager mentah imane Haji. Puguh Ibu Haji tehnya ka dia teh edok neangan. Apaan tadi Ibu Haji ngobrol jeung Mama Neng, berarti gelang Ibu Haji teh dicokot ku Mama Neng. Har, naon Ibu Haji nuduh Mama Neng ari teh pan tadi mah Mama Neng sasapu di dinya, Bu Haji di belah di itu. Kumaha Mama Neng nyokotna ieu? Teu cager ari Ibu Haji. Tapi oke nya. Terus gelang Ibu Haji ka mana atuh ya teh Mama Neng? Dicokot ku saha nya? Nya teh atuh Mama Neng mah teu arapal berenang ge. Sok inget-inget heula tadi geus jadi Bu Haji ka mana? Tong kajang jinuduh ka batur ieu. Bu Haji teh geus kolot geus botaneuh. Kela atuh kela. Pan tadi Ibu Haji teh ngobrol jeung Mama Neng terus si Bunda buru-buru. Oh, ku si Bunda ieu mah soalnya tadi si Bunda buru-buru pan indit ka pasar berarti si Bunda anu nyokot gelang emas Ibu Haji. Bener teu? Har itu di bejaan teh toa katudah-tuduh ka batur. Teh anu bener. Kumaha ieu mah nya? Har apaan tadi si Bunda teh buru-buru init ka pasar berarti ku si Bunda dicokot langsung dijual eta mah teu balik pisan si Bunda nya. Ari Bu Haji sok asal tuduh wae ari teh lamun si Bunda nyokot pasti si Bunda teh nyamperkeun Bu Haji atuh nyekaleungeun Bu Haji pan henteu tadi mah nya si Bunda teh langsung init ka pasar kumaha ari Bu Haji. Ya mah Ibu Haji yakin emas Ibu Haji gelang Ibu Haji anu anyar anu mahal eta dicokot ku si Bunda. Hai Mama Neng urang grebek ieu mah si Bunda. Meni aremung teh jog wae init sorangan. Baru ngedalain si Bunda nu nyokotna ge. Loba pagawean Mama Neng mah. Mama Neng kalau ka asup gak tebalik pisan ya mah ku Ibu Haji wae sorangan ontongna. Bunda. Lumayan ya Bunda menang tumbler di pasar manggil. Manyong. Bunda keluar syah balikan eta gelang emas Ibu Haji. Balikan buru Bunda. Oh, Bu Haji aya naon teh? Jojorokan harapan Ibu Bunda eta aya naon? Aya naon ari Bunda ieu teh? Mana gelang emas Ibu Haji? Sok balikan ka dieu. Mana? Manyong. Aya naon ieu teh Ibu Haji? Ojol-ojol minta gelang emas ka Bunda ieu teh. Aya naon? Alah tong sok pura-pura tak apal Bunda. Ibu Haji ge apal. Bunda anu nyokot gelang emas anyar Ibu Haji anu mahal teh anu harganya 10.500.000. Manyong ari Bu Haji cek saha ieu teh? Aya we pokona mah cek saha. Saksina ge aya Mama Neng sok. Naon jeung mau ngaran Mama Neng aya teh naon maksud ieu teh Bu Haji? Har, apaan kejadianna ge di hareupeun Mama Neng. Jadi Mama Neng saksi. Sok we Bunda atuh ayeuna mah ngaku we mana dia kan gelang emas Ibu Haji eta anu anyar anu mahal anu 10.500.000. Nya Bu Haji mah di bejaan teh tong sok tuduh ya mah menipe omongan wae cenah nya. Naon eta Ibu Haji maksudna manya maksudna Bunda ieu teh ieu naon teh mau gelang emas Bu Haji manya naon eta Bunda jauh dituduh sagala apa genta eta kumaha bentukan gelang emas Bu Haji manya lain manya Bunda balikan eta gelang emas Ibu Haji anu 10.500.000 baru ayeuna. Manya, kumaha Bunda udah kebalikan Bu Haji, pan lain bola anu mau kenal ge. Bu Haji aya bukti teh eta nuduh ka Bunda, sok aya bukti tuh. Tah bener Bunda sok Ibu Haji aya henteu buktina ieu teh. Lamun aya buktina kumaha maneh dilaporkan eta ka polisi ka Polres itu pencemaran nama baik. Teu kudu bukti lah.
Ibu Haji mah geus yakin ya geus feeling Ibu Haji mah pasti bener antara Mama Neng atau Bunda ya teh anu nyokot gelang emas Ibu Haji anu anyar anu hargana 10.500.000. Sok balikeun ya. Aing mah astagfirullahaladzim kumaha ya tanya yang harapan Haji Burung geus lieur da. Ya kira-kira lamun jual emas teh sabaraha nya hargana? Bisa tanya lamun dipake Ica umroh. Ica nah geus eueuh ya teh. Iya mama ene, Ica teh kesiangan. Tapi pas di sekolah teh sekolahna iyo mesti tutup gerbangna. Ari si Ica nya sakola beurang ge anger we kaberangan. Duh, lieur. Ya gimana tuh mama ene, da Ica teh gak ada yang ngabangunin. Har. Eta mah emas Ibu Haji. Mau nyok, ayeuna kasih Ica gara itu mau ke mana? Lieur Bu Haji mah. Dia kan eta emas Ibu Haji. Apa dah ini mah punya Ica? Moal mungkin ya jelema miskin boga emas mah. Nah maneh ieu jeung mau emas Ibu Haji keur yatim teh paok-paok. Lotik-lotik tukang mau kumaha gedena. Dia kan eta emas Ibu Haji. Ica sok we lah dandan mah neng mah geus teu kuat ngadanan anu burung mah. Sok we lah lieur. Apa dah ini mah punya Ica bukan punya Ibu Haji? Kok gitu sih? Sok dia kan eta emas Ibu Haji tiung teh balik di segala aduh ngajos. Dia kan Iya, apa dah ini mah punya Ica atau Ibu Haji? Nah, gitu. Jangan nuduh, dah ini punya Ica. nu Ica we ari taun teh boga duit di mana maneh meuli emas? Apa dah ini mah gak beli Ica mah cuman manggi di depan rumah mama Neng tadi pas mau berangkat sekolah. Tuh kan bener eta mah emas Ibu Haji. Dia kan Apa dah ini mah? dia kan Ya udah atuh, yo. meni gareuleuk kieu nya. Untung emas kapanggih tapi geuleuh ya geus dicoba ku jelema miskin yatim piatu. Kudu dikumbah heula ya mah ku kangen water. Pauk sia. Ya, terjadi ya mak terjadi orang kaya teh. Tuturkan Bu Haji gitu. Sugan we eta emas samarag deui tuturkan Ya Gusti Nu Agung. Mas Ibu Haji anyar. Anu ieu anyar. Kamari meuli di toko ABC Bandung. Gelang lage sarua. Teh jiga anu mieto HBR-na itu mah kongkorong si Blacky. Ieu mah gelang lage gelang emas alus. Jika Ibu Alanya ya jika Inung Tasya Parasya. Aku kira-kira Mau amung. Pasti eta mah anu Ibu Haji. Tahu Bunda ya anu mau emas Ibu Haji teh. Di mana ya? Apa terdet apa? Dibawakan eta bedo tuh. Bentar, Neng ya teh, mau Neng mata apa? Apa sih Har? Gak kuat. Har itu kalau nyala-nyala Mama Neng, aku gak mau lihat kali. Har itu Mama Neng. Aduh ya tutupnya brand. Mana?